Auqatus sholati ari pirang-pirang waktuna sholat khamsun eta aya 5. Awalu waqti dhuhri ari mimitina waktu duhur zawal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna min tawili hadzal kitab wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ariya taji pasal. Auqatus sholati ari pirang-pirang waktuna sholat khamsun eta aya 5. Awalu waqti dhuhri ari mimitina waktu duhur zawalu syamsi eta lingsirna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu duhur masiru dilli syai'i eta najadina kalangkang tina hiji perkara mitlahu kana sami sileunana ieu syai'. Ghaira dilil istiwa'i bari lain kalangkang istiwa. Wa awwalu waqtil asri jahari kawitanana waktu asyar idza solaita di mana-mana ngajadi naon dilukul syai'in kalangkangna saban-saban perkara mislahu eta misilna yase wa zada jeung ngaleuwihan yase qalilan hana saeutik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu asar guru syamsi eta surupna panon poe. Wa awalu waqtil maghribi jeung mitina waktu maghrib guru syamsi eta surupna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu maghrib guru syafaqil ahmari eta surupna mega anu beureum. Wa awalu waqtil isya'i jeung ari mimitina waktu isya guru syafaqil ahmari eta surupna mega anu beureum. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu maghrib tulu'ul fajr waktu isya tulu'ul fajri eta bijilna fajar as-sadiqi anu bener. Wa awal waktu subuh jari mitina waktu subuh tulu'ul fajri eta bijilna fajar as-sadiqi anu bener. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu subuh tulu'ul syamsi eta bijilna panon poe. Al-asfaqu ari pirang-pirang mega salah satuna daya tilu amaru tegasna mega beureum wasparu jeung koneng wa abiyatu jeung bodas. Al-amaru ari mega beureum maghribun eta waktu maghrib wal asfaru jari mega koneng wala biadu jeung mega bodas isya eta waktu isya yundabu jeung disunatkeun antakhiru salatil isya'i ngahirkeun salat isya ila ayyaghiba nepi ka surupna naon asyafaqu mega lasparu anu koneng wala biadu jeung anu bodas. Faslun ari eta ji pasal tarumu haramna salatu salat allati anu laisa henteu aya laha kana allati naon sababun sabab mutaqaddimun anu mati heula ya sabab wala muqarinun jeung henteu aya sabab anu ngabarengan fi khamsati awqatinina 5 pirang-pirang waktu. Ainda duluy syamsi tegasna dina nalika bijilna panon poe hatta yartafi'a sehingga narima luhur ieu syamsu qadra rumhin kalawan kira-kira satumah. Wa indal istiwa'i jeung dina nalika istiwa fi ghairi yaumil jumati dina lian poe jumaah hatta tazula sehingga lingsir ieu panon poe. Wa indal isfirori jeung dina nalika layung koneng hatta taghruba sehingga surup ieu syamsu. Wa ba'da sholati subhi jeung dina sabada salat subuh hatta tatlu'a sehingga bijil naon asyamsu panon poe. Wa ba'da sholatil asri jeung dina sabada salat asar hatta taghruba sehingga surup ieu panon poe. Faslun ari eta ji pasal saktatu sholati ari pirang-pirang saktah dina salat anu sakedeung sitatun eta aya genep tempat. Baina takbiratul ihram tegasna antara takbiratul ihram wa du'a iftitah jeung du'a iftitah. Wa baina du'a iftitah jeung antara du'a iftitah wa ta'awudi jeung ta'awud. Wa bainal fatihati jeung antara fatihah wa ta'awudi jeung ta'awud. Wa baina akhiril fatihati jeung di antara akhirna al-fatihah wa amina jeung ucapan amin.
Wa baina amina jeung di antara ucapan amin wa surati jeung surat wa baina surati jeung di antara surat war ruku'i jeung ruku. Faslun ari ji fasal al arkanu ari pirang-pirang rukun allati anu talzamu misti wajib fi hadina alati naon atumanna tutumanna arbaatun eta aya opat ar-ruku tegasna ka hiji ruku ai tidak wa sujud julus jeung diuk baina sajadata ini antara dua sujudan atumanina tu ari tumanina hiya eta ari tumanina sukunun eta cicing ba'da harokatin dina sabada robah sabada usik bihaitsu yastaqiru kalawan sakira-kira narima tumetep naon kullu udwin sakabeh anggota badan mahallahu dina tempatna kullu udwin biqadri subhanallahi kalawan kira-kira ucapan subhanallah. Faslun ari taiji pasal asbabu sujudi sahwi ari pirang-pirang sabab sujud sahwi arbaatun eta aya opat. Al awwalu ari anu kahijina tarku ba'din eta ninggalkeun pasunatan abad min abadi salati tina pirang-pirang pasunatan abada salat au ba'dil ba'di atawa sarehna tina sunat abad. Asani ari anu kaduana paluma eta migawe perkara yubatilu anu matak ngabatal kenaon amduhu ngahajakna migawe perkara wala yubatilu jeung henteu matak ngabatal kenaon sawuhu poho migaweana eta perkara idza fa'alahu di mana-mana migawe ieu musolli kana ma nasian halna anu poho. Asalitsu ari anu katilu naqlu ruknin eta mindahkeun hiji rukun qaulin anu bangsa ucapan ila ghairi mahali kana lian tempatna rukun qauli. Arabi'u ari anu kaopat iqa'u ruknin eta nibakeun hiji rukun fa'lin anu bangsa pagawean ma'ah timali ziyadati sarta pantes nambahanana. Faslun ari eta hiji pasal abadu sholati ari pirang-pirang pasunatan abadna sholat sab'atun eta aya 7. At-tasyahudu tegasna kahiji tasyahud al-awwalu anu kahiji wa qu'uduhu jeung diuk tasyahud wa sholatu jeung maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dina tasyahud awal wa sholatu jeung maca sholawat alal ali ka kulawargina Kangjeng Nabi fi tasyahudil akhir dina tasyahud akhir wal kunutu jeung kunut wa qiyamuhu jeung ngadegna dina kunut wa sholatu jeung maca sholawat wa salamun jeung maca salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka kulawargi Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabat Nabi fihi dina kunut. Faslun ari eta hiji pasal tabtulu batal naon as-shalatu salat di 14 kalawan 14 selatan tina warnana bil hadathi tegasna kalawan hadas wa bi wuqu'in najasati jeung ku sabab tumibana najis illam tulqa lamun teu tegeuat-geuat bipicen ieu najis halan sapada harita min ghairi hamlin tina bari hanteu dibawa wan kisyafil aurati jeung narima kabukana aurat illam tustar lamun teu buru-buru ditutupan ieu aurat halan sapada harita wan nutqi jeung ngucapkeun biharfaini kalawan daur pa biharfin atawa kalawan saruf mufhimin anu mere paham amdan bari ngahaja wabil muftiri jeung kalawan perkara anu matak ngabatalkeun amdan halna anu ngahaja wal aqli jeung barang dahar al katsir anu loba nasian bari poho wa salasi harokatin jeung 3 obahan 3 pirang-pirang usikan mutawaliyatin anu tuluy-tuluy walau sawan sok sanajan poho wal wasyati jeung ngaclok atawa loncat al fahisyati anu banget wa darbati jeung neungeul al mufritati anu tarik wa ziyadati ruknin jeung nambahan rukun fali anu bangsa pagawean amdan halna ngahaja wa taqaddumi jeung miheulaan ala imamihi ka imamna makmum birukna ini kalawan 2 rukun fa'liyaini anu bangsa pagawean wa takhallufi jeung neungeul bima takhaluf mah mundur tinggalin wa takhalufi jeung tinggalin bihima kedua rukun bi ghairi udrin kalawan teu aya udzur
wa niyati qot'i sholati jeung niat megatkeun salat wa ta'liqi qot'iha jeung ngagantungkeun megatkeun salat bisain ngan hiji perkara wa taraddudi jeung mangmang fi qot'iha dina megatkeun salat faslun ari taji fasal alladzi ari perkara yalzamu anu wajib fi dina alladzi naun niyatul imamati niat jadi imam arbaun eta ya opat al jumaatu tegasna salat jumaat wal muadatu jeung salat muadah wal manduratu jeung salat anu dinadarkeun jamaatan bari berjamaah wal mutaqaddamatu jeung salat anu dijama takdimkeun fil mathari dina waktu hujan faslun ari taji fasal syurutul qudwati ari pirang-pirang syaratna ngamakmum ahada asyara eta aya 11 Allah ya'lama tegasna ulah nganyahokeun ieu si makmum butlana salati imami kana batal salat imam na makmum biya hadatsin ku sabab hadas aw ghairi atawalian hadas wa Allah ya'taqida jeung teu nekadkeun ieu si makmum wujub qada iha kana wajib ngodoanana salat alaihi ka si makmum wala yakuna jeung ulah aya ya imam makmuman eta anu ngamakmum wala umiyan jeung anu ummi wa alla yataqaddama jeung henteu meunang miheulaan ieu si makmum alaihi ka imam fil mauqif dina tempat salatna tempat cicing wa ayya lama jeung kudu nyaho ieu si makmum intiqala ti imami kana pindah-pindahna imam wa ayya jatami jeung kudu narima kumpul ieu makmum jeung imam fi masjidin di hiji masjid wa salasami'ati diroin jeung dina 300 siku takriban kalawadah takrib wa ayan wiya jeung niatan si makmum al-qudwata kana ngamakmum abil jamaah atawa kana berjamaah wa ayatawa faqo jeung kudu muwafaqoh naonat musollatihima susunan atawa runtuyan salatna imam jeung makmum wa alla yukhalifau jeung teu meunang nyulayaan si makmum ka imam fi sunnatin dina hiji pasunatan oge fahisyatil mukhalafati anu banget nyulayaanana wa ayutabi'ahu jeung kudu nuturkeun ieu si makmum ka imam faslun ari teh hiji pasal suwarul qudwati ari pirang-pirang rupa nang makmum tisun eta aya 8 tasihu sah ya kudwa fi khamsin dina 5 rupa qudwatu rajulin tegasna ngamamun hiji jalma hiji lalaki bi rajulin ka lalaki deui wa qudwatu imra'atin jeung ngamamunna awe bi rajulin ka lalaki wa qudwatu khunsa jeung ngamamumna riceut atawa wandu bi rajulin ka lalaki wa qudwatu imra'atin jeung ngamamumna awewe bi khunsa ka wandu atawa bahasa urang mana nyari cetea wa qudwati imra'atin jeung ngamamumna awewe bi imra'atin ka awewe deui wa tabtulu jeung batal ya qudwa fi arba'in dina 4 tempat qudwati rajulin tegasna ngamamumna lalaki bi imra'atin ka awewe wa qudwati rajulin jeung ngamamumna lalaki bi khunsa ka wandu wa qudwati khunsa jeung ngamamumna wandu bi imra'atin ka awewe wa qudwatu khunsa jeung ngamamumna wandu bi khunsa ka wandu deui faslun ari taji fasal syurutu jam'i taqdimi ari pirang-pirang syarat na salat jama takdim arba'atun eta aya 4 al-bada'atu tegasna kahiji ngamimitian ya musolli bil ulaku salat anu kahiji wa niyatul jam'i jeung kudu aya niat ngajama fiha dina salatil ula wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainahuma antara dua kali salatan jama' teh ya wadawamul udri jeung langgengna paunduran fasdun ari etaji pasal syurutu jam'i ta'khiri ari pirang-pirang syaratna jama' ta'khir isnani eta aya 2 niyatu ta'khiri tegasna niat ngakhirkeun salat wa qad baqiya jeung teman-teman masih keneh nyesa min waqtil ulatina waktu salat anu kahiji ma yasma naon waktu yasauha anu nyukupan ieu mah kana salat wa dawamul udri jeung langgengna paunduran ila tamami tsaniyati nepi ka sampurnana kaberesna salat anu kadua faslun ari ieu teh pasal syurutul qasri ari pirang-pirang syaratna ngosor sab'atun eta aya 7 aya kuna tegasna kahiji kudu aya naon saparuhunya bana ieu musolli marhalata ini
kalawan dua kali pamondokan dua peutingeun dua pamondokan wa yakuna jeung kudu ayana ieu sapar mubahan eta nu diwenangkeun wal ilmu jeung nyaho bijawazil qasri kana meunang ngosor wa niyatul qasri jeung niat ngosor indal ihram dina nalika takbiratul ihram wa antakuna jeung kudu ayana as-shalatu salat naruba'iyatan eta nu bangsa 4 rakaat wa dawamu safari jeung langgengna nyaba ila tamamiha nepi ka beresna salat wala yaqtadiya jeung ulang makmum ieu musolli bimutimin kajalma anu nyampurnakeun salat fi juz'in dina sajuz min salati tina salatna ieu syahsun jadi teu meunang makmum kanu mukim gitu. Faslun ari hiji pasal syurutul jum'ati ari pirang-pirang syaratna jumaah sitatun eta aya genep antakuna eta kahiji kudu aya naon kuluha sakabehna jumaah fi waqti duhri eta dina waktu duhur wa antuqoma jeung kudu diadegeun ieu jumaah fi hitotil baladi di tengah kampung wa antu sholat jeung kudu dilaksanakeun ieu salat jumaah jamaatan halam bari berjamaah wa yakunu jeung kudu aya ieu jamaah arba'ina eta 40 ahroro ihroron halna anu merdeka dukuron tur lalaki balighina tur anu balik kabeh mustautinina tur anu mustautin kabeh wala yasbiqoha jeung ulah milaan kana eta jumaah wala yuqorinaha jeung ulah ngabarengan kana jumaah naon jumatun jumat anu sajan fitil kabar di itu daerah wa ayataqaddama jeung kudu miheulaan kana salat Jumat khutbatani dua khutbah faslun ari hiji pasal arkanul khutbataini ari pirang-pirang rukun dua khutbah khamsatun eta aya 5 hamdulillahi tegasna kahiji mujina ka Allah fihi madina khutbaten wa sholatu jeung maca shalawat ala nabi ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fihi madina khutbaten wal wasiyatu jeung wasiat bitaqwa kalawan taqwa fihi madina khutbaten wa qiraatu ayatin jeung maca ayat minal qur'ani tina Qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina khutbaten wa du'a jeung ngadoakeun lil mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin wal mukminati jeung pirang-pirang mukmin awewe fil akhirati dina khutbah anu akhir. Faslun ari eta hiji pasal syurutul khutbataini ari pirang-pirang syarat dua khutbah asyaratun eta aya 10 at-taharatu tegasna kahiji susuci anil hadatsaini tina dua hadas bersih tina dua hadas alas gori tegasna leut hadas leutik wal akbar jeung hadas gede wa taharatu jeung bersih anil najasati tina najis fi thawbi dina pakaian wal badani jeung badan wal makan jeung tempat wa satrul aurati jeung nutupan aurat wal qiyamu jeung ngadeg ala qadiri ka jalma anu kawasa wal julusu jeung diuk bainahuma anu tetep antara khutbaten fauqatu ma'ninati sholati dina saluhur entu maninana salat wal muwalatu jeung tuluy-tuluy bainahuma antara khutbaten wal muwalatu jeung tuluy-tuluy bainahuma antara khutbaten wa baina sholati jeung antara salat wa antakuna jeung ayana ya khutbah bil arabiyyati eta kalawan bahasa Arab wa yusmi'ahuma jeung kudu mere ngadenge ieu khatib kana khutbaten arba'ina ka 40 wa antakuna jeung kudu aya ye kuluha sakabehna khutbah fi waqti duhri eta dina waktu duhur. Faslun ari eta pasal alladzi ari perkara yazamu anu wajib ya alladzi yazamu anu wajib ya alladzi mayyiti kana ngulasara mayit arba'u khisalin eta aya 4 pirang-pirang warna gusluhu tegasna kahiji ngadusanana mayit wa takfinuhu jeung ngapananna mayit salatu jeung nyolatan alaika mayit wa dafnuhu jeung mendemna mayit. Faslun ari eta hiji pasal aqallul gusli ari pangsa eutik-eutikna ngadusan ta'mimu badanihi eta ngawaltraan badanana mayit bil ma'i ku cai wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana guslu ayyag sila eta ngadusan sahsun sau'ataihi lain ngadusan Gusti ngumbah eta ngumbah ya sasun sau'ataihi kana dua laranganna mayit wa ayuzila jeung ngilangkeun ieu sasun alqadar kana kokotor reged min anfihi tina irungna mayit wa ayudiahu jeung ngauduan ieu sasun ka mayit wa ayudlika jeung ngosok-ngosok ieu sasun badanahu kana badanna mayit bisid diku kesedan wa ayasiba jeung ngabanyur atau ngucurkeun ieu sasun almaa kana cai alaihi ka mayit. Talatan kalawan tilu kali
Faslun ari teh pasal aqalul kafni ari pangsaeutikna ngapanan saubun eta salapisnya yaumu anu nutupan ieu saub ka mayit wa akmalu jeung ari pangsampurnana kufnun atawa kafnun lirajuli pikeun lalaki salasulafa ifa eta tilu pirang-pirang lapis ulil mar'ati jeung ka awewe komis jeung eta tetep ka awewe komisun arik gamis wa humarun jeung humar jeung tiungnya wa izarun jeung samping walafa fatani jeung dua lapis. Faslun ari teh pasal arkanu salatil janazati ari pirang-pirang rukun salat janazah sab'atun eta aya 7. Al awalu ari anu kahiji an-niyatu eta niat, atsani ari anu kadua arba'un takbiratin eta 4 pirang-pirang takbiran. Ats-tsalitsu ari anu katiluna al-qiyamu eta ngadeg al-qadiri kajalma anu kawasa rabi' wari anu kaopat qiraatul fatihati eta maca al-fatihah. Al-khamisu ari anu kalimana as-shalatu eta maca shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati dina sabada takbir anu kadua. Asadisu ari anu kagenepna doa eta ngadoakeun lil mayyit ka mayit ba'da salisati dina sabada takbir anu katilu. Asabi'u ari anu katujuh assalamu eta maca salam. Faslun ari teh fasal aqallu dufni ari pangsaeutikna mendam hufratun eta sakedukan. Taktumu anu matak nyumputkeun ieu duknun raihatahu kana ambeuna mayit wa tuhrisu jeung ngaraksa ka ieu huproh ka mayit minasiba intina satunggalak. Wa akmaluhu jeung ari kasampurna dafnun atau dufnun qomatun eta satangtungeun. Wa bastatun jeung ari lebar jeung salebareun leungeun. Wa yudau jeung ditende naon khadduhu pipi na mayit ala turabi lureun taneuh. Wa yajibu jeung wajib naon taujihuhu jeung hareupeun mayit ilal kiblat ka kiblat. Faslun ari teh pasal yumbasu dikeduk al mayitu mayit li arba'i khisalin karna ara-ara 4 pirang-pirang warna. Lil ghusli karna rek diadusan deui ida lam yatagoyar di mana-mana can narima barobah ieu mayit. Walil taujihi jeung karna rek ngarepkeun nama ila kiblat ka kiblat. Walil mali jeung karna ayana harta ida dupina di mana dipendam ieu mal ma'ahu sarta mayit. Walil mar'ati jeung karna awewe ida dupina di mana-mana dikubur naon janinuha janinam mar'ah ma'ah sarta mar'ah wa amkanat jeung imkan masih keneh kongang naon hayatu hirupna itu janin. Faslun ari eta hiji pasal al-isti'anatu ari pirang-pirang minta tulung arba'un khisalin eta aya 4 pirang-pirang perkara. Mubahatun tegasna nu diwenangkeun wa khilaful aula jeung khilaful aula sulaya jeung kautamaan. Wa makruhatun jeung makruh wajibatun jeung wajib. Fal mubahatu mangka ari anu diwenangkeun hiya eta ari mubahah taqribul ma'i eta ngadeukeutkeun cai. Wa khilaful aula jeung ari sulaya jeung kautamaan hiya eta ari khilaful aula sabbul ma'i eta ngucurkeun cai ala nahwil mutawaddi ka saumpamana jalma nudu. Wal makruhatu jeung ari dimakruhkeun hiya eta ari makruhah liman eta pikeun jalma yagsilu anu ngumbah ieu man a'dhaahu kana pirang-pirang anggahotana man. Wal wajibatu jeung ari anu wajib ya eta ari wajibah lil maridi eta pikeun jalma anu gering indal ajzi dina nalika apesna marid. Faslun ari teh pasal al amwalu ari pirang-pirang harta allati anu talzamu wajib fiha dina allati naon az-zakatu zakat sitatu anwa'in eta aya genep pirang-pirang warna. An-na'amu tegasna kahiji ingon-ingon atawa raja kaya wenak dani jeung emas perak. Wal muasyarati jeung pirang-pirang harta dagangan nya lain harta dagangan muasyarah nu 10. Wa amwalu tijarati jeung pirang-pirang harta dagangan wajibuha anu ari wajibna amwal tijarah rubu usrin eta 140 rubu usrin eta 140 kimata urudi tijarati tina harga banda dagangan warika jeung pependeman wal ma'dan jeung galian.
Faslun ada hiji pasal yajib wajib naon saumu Ramadan puasa bulan Ramadan bi ahadi umurin kusabab salah sahijina pirang-pirang urusan khamsatin anu 5 ahaduha ari anu kahijina tina khamsah bi kamali sya'bana eta kusabab sampurnana bulan Sya'ban salatina dina 30 yauman tina poe wa tsaniya jeung ari anu kaduana khamsah bi ru'yatil hilal eta kusabab ningali hilal bi haqiman dina hakna jalma ro'ahu anu ningali ieu man kana hilal wa ingkana jeung sanajan aya ieu man fasiqon eta anu fasik wa tsalitsu hajar ari anu katiluna tina khamsah bi thubuti eta ku sabab tumetepna hilal fi haqiman dina hakna jalma lam yarahu anu hanteu ningali ieu man kana hilal bi adli syahadatin ku sabab adilna panyaksi warabi wajeng ari anu kaopat tina khamsah bi ikhbari adlin eta ku sabab beja nanti jalma nu adil riwayatin anu ngariwayatkeun mautsuqin tur anu dipercaya mautsuqin tur percaya bi ya adil sawaun wa qa asar wa bae tumibana fil qalbi dina hati naon sidquhu benerna ieu ikhbar amlatan teu au ghairi mautsuqin atawa hanteu dipercaya bi ieu ikhbar in waqa lamun matumi babil qalbi dina hati naon benerna naon sidqu benerna ghair mautsuq wa khamisu ajang ari anu kalima natina khamsa bi dhanni dukhuli ramadhana eta ku sabab nyangka asupna bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan ijtihad hati-hati piman di jalma istabaha anu saliru alaika mandalika itu madkhul itu asupna Ramadan faslun ari tajifa salah syurutu sihati ari pirang-pirang syarat sahna puasa arbaatu asya eta aya 4 pirang-pirang perkara Islamun tegasna Islam wa munjang boga akal wa niqaun jeung barasi min nawi haidin dina saumpama haid wa ilmun jeung nyaho bi kaunil waqti kana ayana waktu qabilan eta anu narima li somi kana puasa faslun ari eta hiji pasal syurutu wujubi ari pirang-pirang syarat wajibna puasa khamsatu asya eta aya 5 pirang-pirang perkara Islamun tegasna Islam wa taklifun jeung kataklif wa itaqatun jeung kuat mampu wasihatun jeung sehat wa iqamatun jeung mukim faslun ari teh pasal arkanu ari pirang-pirang rukun puasa salah satu asya eta aya 3 pirang-pirang perkara niatun tegasna niat lailan dina waktu penting likul yaumin pikeun tiap-tiap poe fil fardhi dina puasa fardu wa tarku muftirin jeung ninggalkeun perkara nu matang ngabatalkeun dakiron halna anu inget mukhtaron tur anu karep sorangan goiro jailin bari henteu bodoh ma'dzurin tur anu diuduran wasaimun jeung katilu jalma anu puasana faslun ari hiji pasal wajib jeung wajib ma qodoi sarta qodo li somi kana puasa naon al kafaratu kifarat al udmanu gede wa ta'ziru jeung ta'zir wirang alaman ka jalma afsada anu ngabatalkeun ieu man saumau kana puasana man fi Ramadan dina bulan Ramadan yauman dina sapoe kamilan anu sampurna bijimain kalawan jimatamin anu sampurna athimin anu doraka bi ku sabab jimali somi karena arana puasa wa yajibu jeung wajib mal qodoi sarta ngodoan naon al imsaku nyengker li somi kana puasa fi sittati mawadi'a dina genep pirang-pirang tempat al awalu ari anu kahijina fi Ramadana eta di bulan Ramadan la fi ghairi hante dina lian Ramadan ala muta'addin kajalma anu ngajabi fitrihi kana buka na ieu soim wasani jeung ari anu kadua ala tarikin niati eta netepan kana ninggalkeunana niat laila dina waktu penting fil fardi dina puasa fardu wasalitu jeung ari anu katilu alaman eta kajalma tasaharo anu sahur ieu mandonan bari nyangka baqo alaili kana masih keneh nyasana waktu penting babana mangka pertela naon khilafuhu sulayana ieu sangkaan yodon warabi jeung ari anu kaopat alaman eta kajalma aftoro anu bocor buka ieu mandonan bari nyangka alguruba kana surupna bulan poe babana mangka tetela naon khilafuhu sulayana ieu sangkaan ieu don aidon deui wal khamisu jeung ari nu kalima alaman eta kajalma bana anu jelas lahu kaman yauma salasi sya'bana dina poenan 30 bulan Sya'ban annahu kana sanyana man min Ramadana eta tina bulan Ramadan
lain man anna kana teman-teman yaum min Ramadan eta tina bulan Ramadan wasadisu jeung ari anu kagenep alaman eta kajal masabaqahu anu miheulaan ka manaon maul mubalagati cai anu dibangetkeun min madmadotin tina sabab kakamuastin saking jeung nyisrek cai kana irung faslun ari teh pasal ya betul batal naon asomu puasa biridatin ku sabab murtad wahidin jeung hedwan nifasin jeung nipas awiladatin atawa ngajuru wajununin jeung gelo walau ulah dotan sok sanajan sajorelat wa biigmain jeung ku sabab sakalor wasakrin jeung weureu tak ada anu ngahaja bihi ieu sahsun inagom tak ada anu ngahaja ieu sahsun bihi kana igma jeung sakrin sakarnya in goma lamun sakalor ye igma jeung sakal jami'an nahari dina salila berang sakabehna berang faslun ari teh pasal alif talu ari bocor di Ramadan di Ramadan arba'atu anwa'in eta aya 4 pirang-pirang warna wajibun tegasna anu wajib kama saperti bocor fil haidi pikeun jalma nu hedon nu fasa jeung pirang-pirang anu nipas wajah ijun jeung anu unang kama saperti bocor fil musafiri di jalma anu nyanyabaan wal mari di jeung anu gering wala jangan teu wajib wala jangan teu wenang teu wajib kama saperti bocor fil majnuni jalma nu gelo wa muharramun jeung opat anu diharamkeun bocor kaman saperti jalma akhara anu ngahirkeun ieu man qada Ramadan kana puasa kana qada ngodoan bulan Ramadan ma'atamakuni sarta tongang iman hatta doko sehingga rupek naon waktu-waktu anu tina qada wa aqsamul iftari jeung ari pirang-pirang bagianna buka arbaatun eta aya 4 aidon deui ma tegasna kahiji perkara yalzamu anu wajib bih dina manaon al qada'u ngodoan wal fidyatu jeung fidyah wa walna ari ma isnani eta ya 2 al awalu ari anu kahiji al iftaru eta bocor li khaufin karena sieun ala ghairi kaliana man wa tsani jari anu kaduana al iftaru eta bocor ma ta'khiri qada'in sarta ngahirkeun qada ma imkanihi sarta kongangna qada hatta ya'tiya sehingga datang naon Ramadanu bulan Ramadan akhirun anu sejen sani hari anu kaduana tina arba'ah maeta perkara yalzamu anu wajibin amanan aqdu ngodoan dunal fidyati hanteu wajib fidyah wa huwa narima yaksuru eta loba ieu mah kamu gumalai seperti jalma nu sakalo wa tsalitsu jeung ari anu katilu tina arba'ah wa tsalitsu jeung ari anu katilu tina arba'ah ma eta perkara yalzamu nu wajib bidina mana al fidyatu fidyadunal qada'i hante wajib qada wa wal narimma syekhun eta kolot kabirun anu banget maksudna kolot pisan nu gede warobi wajeng ari anu kaopat dina arba'ah la eta hante wajib wala jeung hante eta hante wajib fidyah wala jeung hante wajib qada teu wajib fidyah teu wajib qada wa halna ari robe al majnunu eta jalma anu gelo alladzi anu lam yata'addan tengah jaya lati bijununi ku sabab giron alati faslun ari teh pasal alladzi ari perkara la yuftirun teu matang ngabatalkeun ieu alladzi mimma tina perkara yasilu anu tepi ma ila jaupi kana beuteung sab'atu afrodin eta aya 7 pirang-pirang perkara ma tegasna perkara yasilu anu tepi ieu ma ila jaufi kana beuteung binis janin ku sabab poho au jalin atawa ku sabab bodoh au ikrohin atawa ku sabab dipaksa wa bijiryani roikin jeung ku sabab berjalan ciduh mimma tina perkara baina aslan anu tetep antara pirang-pirang huntuna soim wa qad ajaza jeung teman-teman apes ya soim an majih tina ngutahkeun atau nyiduhkeun deui itu roik li udrihi karena udurna soim wa ma jeung perkara wa sholan tepi ya maila jaupi kana beuteung wa kana jeung aya ieu ma guban eta kebul gubarot
lain gubar idopat gubaro torikin eta kebul jalan wa ma jeung perkara wasala anu tepi ieu ma ilaihi kana jauh wa kana jeung aya ma gharbalat tadaqikin eta kekebulna tipung audubaban atawa laleur toiron anu hibar au nawa atawa sabangsana dubab wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uning Allah bisawabi kana bebeneran nas'alu nyungkeun abdi sadaya Allah ka Gusti Allah karima anu maha berehan maha mulia bijahin nabi kalawan kaagungan nabina Allah alwasimi anu sae budi pakartina ayyukhrijani kana mugi ngaluarkeun Gusti ka abdi minad dunya ti dunya musliman mugi ngamotan Gusti musliman bari natapa dina kaayaan Islam wa walidayya jeung ka indung bapa abdi wa hibai jeung ka pirang-pirang kakasih abdi wa man jeung ka jalma ilayya anu tetep ka kaula intama narima nyubangsa ieu mah turunan wa yaghfiro jeung muga ngampura Gusti li ka abdi walahum jeung ka kulun himatin kana pirang-pirang dosa anu garde walum mama jeung pirang-pirang dosa leutik wa sholla sareng muga mapa nabi rahmat Allah ala sayyidina anu tetep kadunungan urang sadaya Muhammad ibni Abdillah tegasna Muhammad putra Abdullah ibni Abdul Muthalib putra Abdul Muthalib ibni Hasimin putra Hasim ibni Abdi Manafin putra Abdi Manaf Rasulillah anu jadi utusan Allah ila kafatil khalqi ka sakabe makhluk Rasulil malahimi anu jadi utusan pirang-pirang peperangan Habibillahi anu jadi kakasih Allah al-Fatih anu mukakeun ieu Rasul al-Khatimi tur anu nutupan anu nungtungan ieu Rasul wa ali jeung ka keluarga Nabi wasobi jeung ka para sahabat Nabi ajmaina tegasna sadayana walhamdu jeung ari sadaya puji lae tertentu ka Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam wallahu alam bissawab Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min la yurfa' wa du'an la yustajabu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi jannati al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la